Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng simkuring lambe hayang urang daraseun hancalong mitranya nu katunda dina dinten kamari teu nembe dugi kadinya. Atuh mangga supados teh nyang kolong teh kana waktu mitra urang sami-sami dangukeun deui kumaha lajengna ieu carita siselut balad siluman bagu wilujeng ngadangukeun. Atuh ari geus kitu mah si Sueb mulang we. Pak RT mikir we saila-lila nah enya cenah barang nu leungit teh disumputkeun di jero leuweung. Anya bisa jadi dibawa ka leuweung tah. Perhiasan jeung duit teh ku eta Raja Bagong. Kayak kitu mah kudu dicobaan diasru ka leuweung. Sugan we bisa kapaluruh. Kitu sajeroning hate Pak RT. Manehna teh boga rancang rek diteangan we cenah diparuh ka jero leuweung. Gancangna carita dina hiji poe urang lembur campaka di pupuhan ku Pak RT. Itu deui ku Bah Daroji. Rek nyobaan we cenah mapai ka jero leuweung. Tapi satu tasna diubek. Diteteangan di jero leuweung malahan mah dipapai katagalan oge. Nusuk dipake ngumpul ku sabubuhan Bagong. Tapi oleh teh kapanggih naon-naon tong boro duit atawa perhiasan samalah Bagong oge eueuh hiji-hiji acan kawas nu tilem we duka teuing ka mana kumaha ieu teh Bah oleh teh kapanggih geuning naon-naon di leuweung teh ka mana atunya eta Raja Bagong teh aduh di mana diteundeun aja duit jeung perhiasan undang maokna teh Bah abah ge bingung kudu ka manahnya maluruh sabab kapanan di Tegalan oge eueuh naon-naon. Tong boro duit jeung perhiasan adalah sabubuhan Bagong ge. Kapan sok biasa ngarumpul di dieu? Hiwari mah suwung. Jeung di asruk oge eueuh Bagong hiji-hiji acan nu nembongan, buhala leungitan. Nya Bah kapaksa urang teh kudu mulang we ieu mah yeuh. Percuma diteruskeun oge. Teu ngabuahkeun hasil geuning. Nyamuning leuwih hade baralik we ayeuna mah Pak RT. Ceuk Bah Daroji atuh. Sarua manehna ge leuwih hade mulang bae cenah ka lembur. Geus kitu mah sararea teh baralik bae. Leumpang muru ka pilemburan sajajalan teh dibarungku ngobrol we. Alah kumaha tuh ieu teh? Ka mana tah si wabalak Bagong teh nyumputkeun perhiasan jeung duitna euy? Ceuk eta si Sueb neh tumanya ka si Acim. Nyadu ka teuing atuh Kang. Moal kitu di ruang jero taneuh mah ku eta Raja Bagong teh mah si Acim. Tu si Sueb teh jadi penasaran, pok. Tumanya deui. Nya. Nah bener kitu di ruang jero taneuh. Ari pamikiran uing mah kitulah. Kagaranan Bagong-Bagong kitu. Kiraku atuh ditunanana sumputkeun di kamar mah atau di mana masih lagi na jero taneuh. Bisa jadi euy di ruang na jero taneuh kitu nama najan diasuk di bapak-bapak di teteangan oge. Ini mau kapanggih anya lah ada cik uing mah hese najan di teteangan oge percuma kata capek mah kapanggih lah. Nya tapi dawek mah tetep kudu neangan euy. Kudu nepikeun ka kapanggih sabalah mun teh nepikeun ka kapanggih teh bahaya. Bahaya kumaha ari Akang? Kapan Pak Haji Bandi mah nepi ka kagegeringan. Tapi ka ayeuna ge can cager keneh bae. Da eta satungtung duit jeung perhiasanana can katimu atawa ka pemilik deui mah moal ka cager. Malahan mah Akang mah riwang. Lamun nepi ka Pak Haji teh geuringna beki parna kumaha lamun nepikeun ka gelo euy. Alah nya Kang. Tapi dalah di kumaha atuh nepi ka ayeuna ge can aya laratanana kangaranan diparing ku Bagong we gajeng diparing ku jelema. Mun diparing ku jelema mah masih keneh bisa disusut tapak lacakna. Nah dibawa ka mana? Dijual ka saha? Sedengkeun ari Bagong kapan teu mungkin lamun dijual mah. Pastina ge mun teh di ruang atau disumbutkeun di alam gaib. Pangaranan Bagong kajajaden mulangna Kang. Ceuk si Haji mah pamikiran nu saperti kitu. Tah bisa euy disebutkeun
di alam gaib. Kayak gitu mah urang kudu narik di alam gaib meureun, lamun nya disumbutkeun di alam gaib teh. Ah, sajal mana tukang nu bisa narik barang di alam gaib? Kapan orang lembur mah moal aya nu mampueun lah. Adieun minta tulung. Kan ini eme dukun gelo geuningan, dukun linglung lah. Hihi. Nya teu kudu neangan. Minta tulung ka saha atuh nya? Aki jai bisaeun moal gitu. Kapan aya ka bisa? Ah, duka teuing tah, minta tulung ka si Aki mah. Saguru kuring. Dicobaan. Geus lah ulah maka dipikiran Kang. Keun kumaha cek Pak RT we. Tang tuh bakal ngayakeun usaha jeung rarancang nu sejen. Pikeun neangan eta duit jeung perhiasan. Nya bener. Sugan we Pak RT teh boga rarancang sejen, oge usaha nu liana. Mungkin meluruh barang nu leungit euy. Kiwari mah rombongan warga lembur teh nu ngalabring geus tarapi ka lembur. Langsung bae balubar muru imahna sewang-sewangan. Nakocapkeun peutingna sakua biasa nu ngaronda mah tetep we. Ngan bae teu pati loba cara kamari. Pamikirna cenah da aman, bagongna oge kiwari mah geus paeh benang kacangkala. Tangtu we cenah moal aya gangguan di ti bagong. Harita di pos keur ngobrol we kopatan aya Aki Jai si Sueb, si Aci jeung Mang Oding. Kadenge Aki Jai anu miheulaan cacarita. Lah, maniti Rizki euy. Cikan nyeun durukan euy ngarabi sasi duru. Alah jeung di hayang bubui sampeud Aki mah yeuh. Nya siap guru. Tapi naha aya sampeuna kitu? Nya eta eueuh jang kudu ngalah heula. Teangan we atuh da loba kebon ieu lah. Hihi. Nya gampil wangalawe sampeuna mah di kebon Pak Haji Bandi. Hihi. Gala dede sampeuna kasebut sampe manihot teh. Hihi. Tah bener Kang. Urang ngarabut we lah. Satangkal mah anu gede. Hiji ge meureun cukup. Nya hayu euy. Ayeuna bae urang ka kebon Pak Haji Bandi, urang ngalah sampeuna. Hayu. Kalau dagoan sakedeung rek mawa heula senter kapan proyek ah. Ceuk si Acim bari ngoloyong helagap kana senter. Geus kis mawa senter mah urang teh leumpang. Buru ka belah kulon, nu dituju tayalian di kebona Haji Bandi. Barang tepi ka sisi kebon, barasat di senteran tetela tanggal sambut teh loba. Malahan manggeus meujeuh di ala. Seujeuh Kang lah jika nama. Hinggara deh katil itu. Hayah, uang ngarabut hiji mah bae mah. Tuh itu jika nama tuh. Lawan itu tuh. Bari nuduhkeun ka tanggal sambe. Nya hayu euy, uang ngarabut. Tapi korehan heula ku maneh heuh Cim. Nya geula Kang, tenang lah. Moal bendog ieu kuring teh ya. Atuh geus kitu mah eta taneuh anu aya dina tanggal sambeut di korehan sabut keur kokoreh kara sakayaan teh matak pikakeungeun dak nu madak kadenge suara anjing anu babaung mending ngaleuwung sok pada kapanan di lembur teh geus eueuh anjing hiji jajan. Alah Kang mani keung kieu euy. Loh tah suara anjing babaung kitu. Bulu punuk ting puring kaki ya Kang. Duh. Anaknya nah ieu euy, dak nu madak jadi keung kieu. Tapikeun we meureun anjing mah euy. Babaung soe teh hayangeun disada we. Mun cara jelema mah meureun keur hayangeun nyanyi eta teh euy. Lain keur nyanyi Kang, ari anjing mah. Babaung teh kasok kapanjakeun can aya jurig. Tapi adeh kapan di lembur urang mah geus eueuh anjing. Oh anjing hiji acan kapan parae euy. Nya bener, tapi nah aya suara anjingnya. Buah anjing leleuweung atawa anjing jujurig euy. Geubat korehna euy gacangan euy. Sarua euy, Akang oge keung. Geus aya ge teh ngasang ngarabut Kang. Hayu bang ngarabut ya. Atuh si Suem teh ngajakan. Atuh si Suem teh diajakan ngarabut eta tanggal sampe. Itu tas tanggal sampe dirabut. Gorehe sampeuna teh meninggal deh.
Geus kitu mah terus dikadekan lebah buhuna sampai geus kitu mah dibawa we ka pos. Barang duana jong-jona leumpang rek mulu balik ka pos. Ti hiji rungkun teh aya nu ngakorobas. Korobas puguh we atuh. Ngadengin we korobas. Duana teh curing hak. Aya naon euy nu ngakorobas. Naon kira-kira? Nyaduka teuing atuh. Alah, cikan Kang, pang bateran euy. Barang dicaangan di ku center. Ari breh teh nu aya nu keur nangtung we bari moncorong panonna teh hurung ngempur. Puguh we duana teh kacida reuasna. Alah naon jang. Ajag gitu. Nu tadi di babaung nya jigana ajag. Lain ajag. Tidak aku aya sihungan tuh jelas tuh aya sihungan kitu. Eta tama bagong Kang, bagong. Eueuh, anja bagong geuning, tapi eta mah Raja Bagong teh euy, Raja Bagong. Kepanan geus paeh. Bisa jadi ririwana Kang. Enya riwa Raja Bagong teh. Aduh, kumaha tuh teh? Ceuk si Acim, maena reuas. Jeung garebeg we duana teh ngagembeg jajantung rantug. Kasang tiis mimiti renung. Katurug-turug satu kangen eta Bagong teh ting arah celeng beung ketilu alias pocong. Kitu deui budak leutik. Kulitna teh hideung, huluna dugul, ting cirihil. Bari nembong-nembongkeun huntu anu rangeteng. Alah, yap ka dieu euy. Uing hayang nyerot getih maneh sia. Kadia hei jelema hei. Kadia yap, kadia hei. Kadia sakudeung hayang nyerot getih hei. Eta budak hideung matak pikasieun puguh we atuh. Si Acim jeung si Sueb manehna teh ribut ngajakan lumpat. Alah jurig ayo lompat yang lompat tolong nya ayo lompat Kang lompat ayo lompat gacangan lompat baretak gua nanti lompatan bari tinggorowok teh sirikna mah notog-notogkeun maneh bari paheula-heula sampai nu dicekal oge dibalangkeun we manehna teh kebat muru ka pos atun di pos kageteun ngadenge suara jalma nu gogorowokan jurig-jurig kitu. Alah, suara si Acim jeung si Sueb ieu mah. Aya naon kieu ya? Ceuk Mang Oding. Ya. Suarana mah kawas suara si Sueb jeung si Acim ieu teh. Piraku duana manggihan panampakan mah. Ya uka-uka gitu. Oh, dasar jelema barorangan lah. Keun we dangke ge ka dieu uang tanya we nah aya naon ceuk Aki Jai. Sumuhun Ki. Kawas nama aya mah teh papanggihan jeung mah. Manggihan jurig jeung jurig lah. Teh kung sila bener we. Si Sueb jeung si Acim teh terpi ka pos. Geblug duanana teh sirikna meubeutkeun maneh. Alah. Aduh, aya jurig. Aya jurig. Nya aya jurig, aya panampakan Ki. Aya jurig. Hor, aya jurig. Nah bener sia teh narampo jurig. Buah deuleuan si aing wungkul meureun. Ulah sieun ku jurig sia. Nah nampo naon tadi teh? Anya pok geura jelaskeun ka kuring. Nah maraneh teh ningali naon atuh? Anya aya jurig Bagong. Eta jurig Raja Bagong teh nemongan ka uing duaan ya. Malahan mah dibaturan ku pocong jeung budak hideung. Nya bener pisan. Pikasieun. Jurig Raja Bagongnya. Bener sidik pisan Ki. Eta teh Bagong, Raja Bagong teh ngajung jurigan. Oh, jadi gitu. Eta Raja Bagong teh
ngadon ngari diwaan. Ayolah. Dewek mah jadi penasaran. Hayu tuduhkeun lebah mana euy, ceuk Aki Jai. Manehna teh jadi penasaran hayang nyahona bener cenah. Eta Raja Bagong teh ngajung jurigan atau ngari diwaan. Teu sanggup petukur kudu nuduhkeun ka itu mah. Sieun panggih deui Ki. Iya ari maneh bet borangan-borangan teuing sia Sacim. Hayu Sueb, anter dewek deuleu. Cukup atuh ka itu Ki. Abi mah sieun diserot getihku eta udah kideung da ngancamna kitu rek nyerot getih ka urang duaan. Sia mah bet sieun ku nu karari itu taeun teh. Ayo jang oding anter Aki ye. Belah mana sia tadi teh manggihanana teh? Lepali di itu Ki bakulon. Kalau caket eta we jalaneun tetep di kebon Pak Haji. Ayo jang oding. Bade di pari wae teh Ki. Ka itu nya urang teang we ka itu urang buktikeun. Bisi akon-akon ieu dua abang keluk teh. Cek Aki Jai ngajakan ka Mang Oding. Atuh geus kitu mah Aki Jai teh lempang we nguru ka tempat dituduhkeun ku si Acim jeung si Sueb. Barang tepi ka eta tempat teh lauhna naon terus dipapai kur katingali we. Sampu anu tinggal oler turut dibalang-balangkeun ku si Acim jeung si Sueb. Da eueuhna naon dasar benceuh teh. Nah ya naon gitunya. Tapi ieu geuning sampu teh dibalangkeun jang Oding. Alah cumun. Ieu sampu bet dialung-alungkeun sagala rupa berarti bener Ki. Kalau sampeuna bener. Kan bisa jadi bisa manggihan jurig beureun ya. Adak dialungkeun kege. Tapi kapan sih di keuna naon ieu? Yok pulukan dah. Sampeuna wawa kapos urang bubuy lah. Dasar barudak mah barorangan. Mangga. Atuh geus kitu mah. Eta Mang Oding teh mulungan sampeun nu tinggal oler. Rek dibawa we cenah ka pos. Duahnana leumpang di mulu ka pos. Barang tepi ka pos, si Acim teh terus tuh banyak kumaha Ki? Nah aya jurig teh. Jurig di mana hordeng ari si laing. Jurig. Ngan aya sampo we tinggal oler. Nah naonan di sia teh? Da tadi mah aya Ki. Alah geus indit meureun. Matak dialungkeun oge. Kapan sieun tadi teh sambeut teh dialungkeun we da lompatan. Ceuk eta si Acim. Dewek mah meureun sieun euy. Naon taeun teh. Sok Mang Oding. Tajubkeun kana dudukan euy. Mangga. Ini jangan Acim bantuan ya. Ya siap. Ceuk si Acim mari nyampeurkeun ka Mang Oding. Atuh sampe teh kiwari diasupkeun we kana dudukan rek dibubuy. Jadi Aki mah henteu menahkan jurigna Ki. Jurig di mana horeng aya hilaing Sueb. Naon. Nah, ari maneh duaan buat pepanggihan sagala rupa. Jadu ka teuing atuh Ki. Da tadi mah aya masih ginggiapeun ningali eta pocong jeung budak hideung buntuna manirang ngeteng. Keun ari ku Bagong nama teh sieun. Da ukur panonna we anu moncorong hurung. Tetempuan wungkul meureunnan. Tapi lamun tetempuan wungkul biraku kapan si Acim ningali atuh. Nya oge nya. Moal kitu eta Bagong teh ngajung jurigan. Tapi asa piraku aya sato ngajung jurigan. Sok araraneh teuing. Alah. Aneh Aki mah ya. Kudu dibeja laporkeun ka parete mun bener teh. Tapi memang dilaporkeun bisi ukur tingali anu unggul deui. Inggis dewek mah bisi aya gangguan di Suruman Bagong euy. Bisa wae baturna eta Raja Bagong atau simpatisan nu bebela ka Raja Bagong nu geus dipayahan ku urang. Ngaganggu ka ieu lembur we. Nya bisa jadi ya mudah-mudahan we atuh
ukur tinggal hungkul ulah aya kacaritakeun nu manggihan deui ki. Nya kitu tah. Atuh geus kitu mah ngarobrol we ngalir ngidul bari nungguan asak eta bubuy sampeu. Kira-kira wanci liwat tengah peuting. Satu tas ngopi ubi sampeu karasa ngimiti tuluh. Ya alah, aki mah geus tuluh teh euy. Alah, kaayaan teh mani tiris-tiris teuing balum halodo. Alah cikan si kopi euy, si kopi nak kadiekeun jang. Kata Aki Jai minta si kopi ka si Acim. Mangga ki antos kedap. Karawak kana teros. Itu di jeung gelasna. Atuh dipanggieunkeun we kopi ku si Acim. Ieu mangga kopina. Nya nuhun jang euy. Alah, mani tunu. Alah, dah. Kawas aya suara anjing babaung euy. Dak dumada Aki Jai ge ngadenghe. Di jauh aya hawar-hawar suara anjing anu babaung. Nya ki. Suara anjing. Tadi ke kapan di kebon ge samemehna uing teh ngadenge suara anjing. Nya tah ngadenge deui suara anjing babaung. Kapan sidik lamun urang teh geus eueuh anjing ki. Kapan geus pararaeh kabeh. Anehnya. Bet aya suara anjing mani ngelewung malahan mata. Jeguk-jeguk silih gogogan jeung baturna. Moal anjing teh jara dicurig gitu. Jasa piraku atuh anjing nu paraeh jara dijurig. Saku ararane lamun nya aya suara anjing buah eta mah anjing siluman. Anu ngajajabkeun eta curig bagong ki jeung ririwa anu sejena. Bisa jadi nya euy. Belah mana tah suarana teh tah kira-kira tah? Ari soalna mah di belah kaler. Jauh moal kitu di lebah tangga caringin anu gede. Kawan didinya teh sangat pisan ki. Nya bisa jadi euy ti dinya euy. Ayo urang pariksa euy bisa aya kitu kieu di ditu euy. Kuring mah ampun. Sieun teh sanggup ah. Ayo sia Cim. Milu ka dewek euy. Urang kontrol lebah ditutu lebah kaler. Mah tangka caringin. Sabias bedoki lah. Sanggam babi mah. Maneh atuh oding. Mangga. Ayo mang bade heula atuh hidung ngopi heula bubuy sampai teh ki. Nya sok beakeun heula teh bubuy sampeuna. Geus beres mah urang ka itu we, urang noris kaayaan di ditu bisi aya kitu kieu euy. Atuh sabada beres ngopi ubi sampeu maka paksa eta Mang Oding teh. Sieun oge nurut kana pangajakna Aki Jai. Duanana teh ting koloyong leumpang muru ka lebah kaler. Mari kokol ditakon ditihtirkeun. Mari sangkan eta pangeusi lembur teh nyalaring. Barang tepi ka deukeut tangkal caringin. Suara anjing babaung teh ngajauhan. Nah bet ngajauhannya euy. Tadi mah lebah dieu suarana teh. Ayeuna jadi lumpat ka lebah wetan. Alah. Karasa punuk-punuk teh ting puringkak. Lah, abi mah ngarasa keung ge teh ki. Ieu bulu punuk ting puringkak ieu lah. Alah, ya naon ieu teh? Ning ngadewi laki ya. Lain maneh wae Oding. Aki ge ieu bulu punuk ting puringkak ieu. Lah, tong dirasa kabiasaan kangaranan di tempat nu pikasieun kieu mah perasaan wungkul. Sok santarkeun ta batre teh euy. Bisi aya nu nyurigakeun. Sik eta Aki Jai marentah ka Mang Oding. Pikeun nyenteran eta tempat barasat. Batre teh disenterkeun. Barang nyenteran ka handapeun tangka caringin. Gebeg karita teh. Mang Oding teh ngagebeg. Sama hadapun caringin teh aya nu keur ngabagug ge. Cumagugnya eta mangrupakeun bagong. Alah. Itu aya bagong ki bagong. Ieu naon mana bagong sia teh. Itu tuh handapeun tak caringin ki. Breh katingali ku Aki Jai ge bener we aya bagong anu keur depa we bari mencrong parona teh hurung ngempur. Geuningan aya bagong euy. Eta bagong teh merong we ka Aki Jai. Kitu deui ka
Mang Oding henteu ari ngalakukeun tindakan ukur mencrong. Ngan teu kanyahoan ti mana datangna. Aya haseup anu mulak sabudeureuh eta tempat. Pledug haseup teh beuki. Andalan cilekedeg kiwari ting cilekedeg. Ting arah colok mengerupakeun beungkeut tilu alias pocong. Kitu deui budak hideung anu ting cirihil. Alah jelema. Hihihihihi. Keur nararaon sia teh. Alah hayang diserot getih ku aing meureun. Halah ka dieu sia. Eta aki najan geus kolot oge ku aing diserot sia. Hei. Ai kitingan halau baju hiji jang. Alah. Hihihi. Itu pocong jeung budak hideung. Sumun jurigi alah dia jurig. Ya ayo lompat jang. Bahaya euy bahaya. Tuh Ki Jaya ge geus leungit kalalakianana. Leungit ka wanina bareng-beng wae. Lumpat ninggalkeun eta tangkal caringin. Barang tepi ka pos, puguh we atuh si Acim jeung Isuem ke rarawaseun. Nah ya naon anu lumpatan? Cilaka euy bener euy. Aki ge manggihan jurig. Teh laya Bagong euy. Jeung deui aya jurig pocong jeung budak hideung. Alah. Aduh. Alah. Nya euy, teh lah bener caritan maraneh teh. Teh lah aya jurig deh, jurig Bagong di baturan ku baturna lah. Kapan uing teh tengah bohong. Di kitu pisan dipanggil nu kawenehan ku uing oge. Alah, kumaha atuh ya? Ki. Nah tuh aki lain usir we lain lawan teh jurig teh Ki. Lain lawaneun jurig mah jang. Lamun yang hareupan Raja Bagong makan aki ge wani. Sama sidik jirimna. Ari ningali makhluk halus mah kumaha lamun teu kanyahoan der nyake ka beuheung aki. Atawa beuheung aki teh diserot getihna eta ku si budak hideung. Barai teuing palias teuing taeun teh. Alah kumaha tuh? Ayo urang balik bae kumaha lamun ka dieu eta jurig teh ngaganggu ka urang. Ngaganggu deui ka urang kumaha tuh? Urang balik wae mah. Gajangan euy bisi ka dieu. Jeung urang laporan we ka parete euy. Ceuk Aki Jai nu akhirna mah barubar ngaronda teh. Teh we beja we ka Pak RT. Yen di lembur teh geus aya gangguan ti makhluk halus anu nyingsieunan mangrupakeun jurig Bagong di baturan ku jurig anu sejena. Barang tepi ka imahna Pak RT teh reuas ngadenge kitu mah. Ayeuna kumaha ieu teh nah bener bagian jurig ya. Bapak masih teu percaya piraku kalau mun urang ya jurig. Sagala rupa kapan biasana kita layana naon-naon. Jang RT. Bener pisan Aki teh ningali jurig Bagong. Bisa jadi Bagong nu geus dipaehan ku urang teh ngajung jurigan. Tapi ngan aneh nah di baturanku jurig-jurig anu sejen da kitu. Piraku atuh ari Bagong ngajung jurigan mah nya. Tapi inggis we gangguan ti siluman Bagongnya euy. Aduh, kumaha tuh? Nya teu kumaha Pak RT. Ya mudah-mudahan we eta jurig teh ngalakukeun tindakan nu nyelakakeun ka urang lembur. Samet nyingsieunan wungkul ngan bae meureun jadi sarieun orang dieu teh. Nya pasina ge ai jurig mah da moal aya nu nyelakakeun. Pasina ge anu cilaka ku pamolah sorangan. Cara aya bejakeun nu jelema paeh dicekek jurig. Tapi Kang Tuwe teh bakal jadi ngaganggu kana katengtreman orang dieu. Da sieun meureun papanggihan jurig teh. Nya tapi eta budak hideung mah Aki teh ngancam rek nyerot getih kitu. Sok inggis we bener ancamanna teh. Mudah-mudahan ku nyingsian anu wungkul Ki. Mana naon meureun ngaheureuyan cek Pak RT ari teh. Nya atuh ari geus kitu mah lah. Kuring hayang ngabuktikeun bener nyandeuna. Kewe lamun geus kabejakeun loba nu marangihan urang teh kudu ngalakukeun tindakan nya kitu kayak kitu urang teh kudu ngalakukeun tindakan dina ngusir eta makhluk-makhluk
halusnya tajuri nu ganggu kateng teman orang dia lamun sakira nangis ngaganggu karena kateng teman dah gitu harus pisan Pak RT lamun loba nu manggihan eta jurig urang teh kudu ngutang tulung ka jalma nu ahli pikeun ngusir makhluk halus tak kitu nya keun bapak gengke pasti bakal madami deui ya nya geus salatu aya nama marulang wae sieun mah lah keun bae da aman lembur mah bermayanan naon cek Pak RT atuh nu opatan teh bubar we barali ka imana sewangan sabab dianggapna geus teu mungkin lamun neruskeun ngaronda da puguh sieun papanggihan jeung jurig bagong mitra waktosna parantos nya kapan dinya jakal urang tuna jajara carita dugi kadi urang teraskeun dina seri anu salajengna tumang pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak. Assalamualaikum warahmatullahi